Yeuh Pak RT puntennya. Kaleresan eta Ceu Astri anu gaduh warung nuju balanja heula ka Mohon. pasar. Tah ambu teh bade kumaha ieu ka Pak RT? Bade ngumaha tah maksudna teh Pak RT? Oh, mohon ambu teh sawios. Kayak pekerjaan naon ambu mumpung nuju nyase ya abdi. Tah kieu Pak RT kaleresan atunya. Eta Pak RT karung beas Mohon. anu bade disumbangkeun ka warga. Teu aya ica 5 karung Pak RT. Ical 5 karung. Hmm. Salianti Bu Astri saha deui janten ieu logistik teh. Tah salianti Ceu Astri teh nya adina Jang Didin. Jang Didin, Muhun Jang Didin ayeuna Jang Didin teh pajabakanna kana naon atuh ambu? nya eta ngurus gila nu ambu. Mohon. Aya mbah mobil yang ngurus mobil anya naon pokona mah sok dipibarangan ku ambu Pak RT. Ambu eta teu nyarios ka ambu peryoge beas na aranjeunna teh. Teu da pokona mah ambu mah apana ku Ceu Astri. Sampurasun. Rampes. Gening. Lah, aduh. Gening Pak RT, tos lami Pak RT. Terus lah damang. Puji Gusti, saya naon eta? Bade kopi heula atuh. Kedah cali kue tak ya, cali Ceu Astri. Aya naon atuh Pak RT menyasar reuwas ieu teh? Kumanya janten kieu ieu teh. Ambu ieu perkawis naon beas ieu teh. Ambu Laras kieu Ceu Astri eta karung beas teh ya. Kumaha? Ica 5 karung ka mana nya? Ke heula atuh amu Ini asal teu raraos teh engke urang tinggal heula sakedap. Laras geuning amu. Tuh makanya Aduh. eta teh rek disumbangkeun ku ambu teh ka warga RT di dieu. Ka mana atuh bet 5 karung teu aya Aduh, Ceu ini asa Astri. ku teras. Ampun para lunteuing atuh amu abdi mah nyangakeun suku teuk-teukeun, beheung genteng belokeun. Tibalik amu paribasa Sunda mah beheung teuk-teukeun, suku genteng belokeun. Pada disiksik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang oge mangga teh teuing abdi mah teu rumaos atuh amu. sate Kan sanes-sanes ambu. janten Ceu Astri teh Ceu Astri anu ungina. di dieu ku ambu terus dititipkeun ka Ceu Astri ka mana atuh? Atuh ka mana nya? Da ambu mah moal neangan jurig nu teu kadeuleu. Atuh kumaha kusaha atuh amu? Da abdi mah teu rumaos. Sampurasun. Rampes. Mang Mitra sareng Jang Didin. Geuning. Mangga calik Mang Mangga, Mitra. mangga. Tadi teh asa ngadangu jurig nu teu kadeuleu. Aya naon eta teh Ambu? Laras Mang Mitra. Aya bangsat maling beas. 5 karungnya. Nah, terang. Terang Mang Pan Mitra. ayeuna mah jurigna ge kadeuleu. Uluh. Jang Didin geuningan. Mohon abdi. Ari nyaneh Din, meniku aya wae atuh bet jadi jurig sagala jadi bangsat. Kunaon ari nyaneh? Sakedap Ceu Astri sanesna bangsat. Kumaha? Namun carana Jang Didin nyanak beas teh lepat. Ari tujuanna mah sae dibagikeun kanu peryogi, tapi carana lepat. Kamari waktos ambu nelpon ka Pak RT nyarios bade masihan beas, Jang Didin langsung nyanak beas eta dibagikeun kanu bade ituna tapi teu wawartos ka si ambu. Jadi kasaha wae dibagikeunana teh? Jang Didin? Eta teh dibagikeun ka Mang Gugun, terus ka Mang Aep, ka Mang Deni, ka Ibu Cici, ka Ibu Mega. Geuning leresnya Pak RT. Dina catatan ambu eta mah. Mohon leres. Tapi tetap bae lepat ambu, sakedahna Jang Didin teh wawartos heula ka ambu. Duh, hampunten ambu, manawi teh tina jurig tiasa janten malaikat. Sekali deui hampunten ambunya. Mohon. Ya punten ku ambu, tapi ulah sakali-kali deui nya Jang. Mohon abdi janji. Duh, atuh Din. Meniku aya wae, mending ngareurewas ka euceul Yeuh, Jang Didin, sing emot kana dawuhan Gusti. Lamun urang ngakukeun dosa urang,
Urang baris dipaparin bukti janji Allah nyaeta urang dihampura dosa sareng disucikeun deui tina sagala kasalahan urang.